Iya, abdi badai ngabahas tentang jangot, Mang. Kumaha gitu. Ya, tentang jangot ya, tentang jadi saur keterangan mah mun urang ngurus jangot teh kumaha cenah Kang? Sunah gitu. Jeung saeutikna ngadeukeutan ciga Habib gitu nya. Habib ciga ulama gitu. Teman-teman nya geus ciga Habib pisan. Ngan abdi teh aya panasaran teh mah kumaha gitu. Nah itu jangot teh pan aya dua faktor ya teh. Naon wae. Jangot teh aya mirip Habib, mirip ulama, jeung aya nu mirip me. Tak urang mirip ka mana berat dah. Ya mun teu boga sigana mah urang mirip kana me. Apa yang mun teu boga? Kantara ulama lah. Namun teh mah disebut Habib da urang teh moal. Benar-benar oge nya. Sampai menan paling kena me teh tadi jadi pamirsa ya mah di kaditu-kadikeun oge jadi jangot cemkuring teh mirip nama kana me sidik mah geuningan mirip me atuh urang teh nya kudu ikhlas kudu sadar atuh cigah-cigah me gitu. Tapi kita harus syukur ya jangot teh pemberian. Kudu bersyukur gitu pamirsa ada yogi jangot pamasihan ti Gusti Allah. Sok sanajan jangot abdi sareng jangot ieu pun dulur teh ciga me. Sebab me oge sami makhluk Allah. Oge sami ciptaan Allah. Nu intina mah urang teh kedah bersyukur. Bersyukur jiga me. Bersyukur. Jiga me. Oh iya. Siosnya Hidup me. Beda itu mah Habib mah. Ulama jangot orang jangot ngan kieu pamirsa ieu mah gitu kieu sehari abdi mah di mun dina jangot nya mun dina adu mah ye ngorak keneh abdi mah taya nu parah mah tercoplok hiji punglak pamirsa ieu mah punglak hiji ieu mah tah kitu pamirsa. Jadi ya mah sanes ceramah, sanes tausiah ieu mah guyonan. Ieu mah guyon we wengi-wengi di kobong sareng rencangan para asatid gitu. Ieu mah tambah teuing jenuh gitu tah. Hidup we lah me. Tah sakitu we. Beli aya bahasa nu matak nyinggung ka pamirsa nada si hapunten si abdi. Da ieu mah konten hiburan gitu. Maklum jiwa Sunda mah humoris.